eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Gitu zaman pandangan akal jeung hatena tetembus kana hikmah bakal kajebak dina sifat bubudakeun. Cirina sifat bubudakeun akal jeung hatena kahalangan ku tetenjoan panonna. Nalika hiji jalma kajebak ku sifat bubudakeun eta nandakeun can bener dina ubudiahna gitu. Jadi mun anjeun hayang bener dina ubudiahna mangka akal jeung hate anjeun kudu tembus pandang hartina mukasyafah beh dieuna nyaeta tembus kana perkara-perkara nu aya di balik naon anu katenjo ku panon anjeun. Ta eta perkara anu aya di balik hal-hal anu katenjo ku panon ku istilah disebut hikmah. Ayeuna kumaha carana sangkan bisa tembus kana hikmah nu aya di balik setiap perkara anu katenjo ku panon. Nu kahiji eusian heula diri anjeun ku ilmu. Jembarkeun heula akal anjeun ku ilmu, khususna ilmu agama. Mun dina urusan ilmu sing ingat kana kalamna Imam Syafi'i. Ceuk kasauran Imam Syafi'i al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asyi. Ilmu teh cahaya, nyaeta cahaya kagungan Allah. Jeung ari cahaya kagungan Allah teu dipaparinkeun ka jalma anu kotor ku dosa. Hartina mun hayang kasurupan ku ilmu nyaeta ku cahaya ilahi mangka samemeh ikhtiar nuntut ilmu nyiar pangarti leuwih ti heula eta diri nu rek dieusian ku ilmu teh kudu dibersihan heula tina sakabeh dosa. Jadi hiji jalma bisa kabobodo tenjo kasamaran tingali sabab eueuh ilmuwan atawa sabab ilmuna deet, wawasanana sempit, daya nalarna lemah, hartina teu linuhung ku ilmu, teu sugih ku pangarti, teu jembar ku panalar. Matak satungtung anjeun hirup di dunya mah tong eureun nuntut ilmu nyiar pangarti. Sebab ilmu anu mempertajam, anu nguatkeun jeung anu ngajembarkeun kana daya akal nu aya di diri anjeun. Ari metode mah sesuaikeun jeung kasanggupan masing-masing. Rek make metode sakola pek, rek make metode pasantren sok, rek make metode pengajian tina naon, nu penting mah beunang ilmuna. Dina bab ilmu mah ulah aya pangrasa geus nepi, ulah aya pangrasa geus cacap. Karek katalar Quran jeung hadis, karek hatam 10-20 kitab, asa geus nepi kana pangkat ustad. Tampil di berbagai forum, ti panggung ka panggung, ti mimbar ka mimbar, asa pang ustadna
Segala persoalan dibahas, segala pertanyaan dijawab, segala kejadian dikomentari, ilbiung kana segala macam kontroversi jeung segala rupa perdebatan, segala macam urusan dipatuakan, beh dituna ngahakiman ka satiap individu jeung kelompok anu pasalia paham jeung manehna. Ceuk pangrasana mah prilakuna anu saperti kitu teh eta teh tanda tina kaaliman dirina. Padahal sabenerna mah mun aya jalma anu saperti kitu eta teh jalma anu keur nembongkeun, anu keur mempertontonkeun kabodohan dirina. Mun kata pepatah teh mah air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Tuluy lamun geus dieusian ku ilmu kumaha, cukup teu ku ilmu hungkul? Teu cukup, sabab jalma nu dieusian ku ilmu hungkul mah rawan tikosewat, rawan kecelakaan, nyaeta tikosewat, nyaeta cilaka tigebrus kana jurang ujub jeung takabur. Mun dieusianana ku ilmu hungkul mah jang borok nu disebut awamna dalah nu disebut alimna wae masih kena resep kana gontok-gontokan, kana silih buli, kana silih ledek, silih rendahkeun. Antara nu ahli ilmu ma'rifat jeung nu ahli ilmu fikih jeung nu ahli ilmu tauhid jeung nu ahli ilmu tafsir jeung nu ahli ilmu hadis jeung nu ahli ilmu tasawuf, siga ala kurso teh di depan kamera, di depan layar jeung di depan panggung. Ari di balik layar mah kitu keneh kitu keneh teu alakur, tidak bersatu padu, tidak bahu membahu bekerja sama untuk mencerdaskan umat, tapi sabalikna kadon silih sapirakeun, silih gorengkeun. Aya teh kitu. Di negeri menjauh di sana. Teuing di dieu mah Talamun dieusianana ku ilmu hungkul mah bawaanana teh kadinya kana ujub jeung takabur. Matak salian ti kudu dieusian ku ilmu, nu kadua na eusian diri anjeun ku hilim. Apal hilim? Hilim teh hiji sifat anu jadi tanda kadewasaan beragama na hiji jalma. Beh dituna jadi ciri khas para nabi, beh dieuna jadi ciri khas para ulama, para wali. Ente apal sabar? Ta ari hilimah luhureun sabar. Bedana jeung sabar, ari sabar mah dina permulaanana aya keneh anu ditahan, sedengkeun ari hilimah dina permulaanana keneh geus eueuh nu ditahan. Contoh misalnya ujang dagang, hasil tina dagangna teh rugi, kumaha karasana? Karasana teh teu ngeunah, sok sanajan teu ngeunah tapi ku ujang ditahan, teu nepi ka kaluar ucapan-ucapan anu koreng, sabab ujang eling, sabab ujang sadar kana parentah Gusti Allah. Ta eta kasub sabar. Sedengkeun ari hilimah rek hasilna untung rek hasilna rugi, duanana karasangeuna. Ta ayeuna rasakeun ku diri urang sorangan, lamun untung, lamun sehat, lamun mudah, lamun lapang, lamun dipuji karasangeuna. Sedengkeun sabalikna teh eta teu karasangeuna, berarti hate ujang teh can hilim, sabab ngeunahna nya beulah keneh. Jadi eta teh aya
unsurnya belah dina mangeran ka Gusti Allah. Ta ayeuna kumaha carana sangkan hilim hatena? Kahiji kudu eling jeung sadar yen anjeun teh mangeran ka Gusti Allah. Lamun dina contoh anu tadi dina soal untung jeung rugi sing ingat nu ngayakeun untung Gusti Allah, nu ngayakeun rugi Gusti Allah. Naon hartina? Hartina lamun anjeun bener iman ka Gusti Allah, mangka rek nu mana wae nu datang ti Gusti Allah keur anjeun, rek untung rek rugi mangka anjeun sarua mujina, mangka anjeun sarua takdimna ka Gusti Allah. Datang untung anjeun muji jeung takdim ka Gusti Allah, datang rugi sarua anjeun muji jeung takdim ka Gusti Allah. Tak kitu ari zaman eling jeung sadar mah mutajali dina akal jeung hatena, lain untungna lain rugina tapi Allahna. Sabab elingna jeung sadarna ka Allahna, mangka dina dua kejadian anu berbeda anu berlawanan karasa sarua ngeunahna. Sabab nu karasa Allahna lain untungna lain rugina, sehingga ucapan nu kaluar lain anjing lain bagong lain bebel lain kehet, tapi pujian jeung takdim ka Gusti Allah. Rabbana ma khalaqta hada batila, gitu. Jadi ente kudu sadar dua nana asalna ti Gusti Allah. Di mana dua nana sarua ti Gusti Allah, hartina dua nana sarua aya alusna keur diri anjeun. Di antara kaalusanana nyaeta pada jadi bahan keur anjeun pikeun muji jeung takdim ka Gusti Allah. Taku sabab sarua alusna mangka karasana ku hate sarua ngeunahna, gitu. Matak cek dina pelajaran hilimah pang alus-alusna kata teh nyaeta khoir. Ingat-ingat inti tina hilim teh adalah khoir. Jadi mun hate ujang hayang hilim, tanamkeun dina hate ujang kayakinan yen sakabe perkara nu tumiba ka diri ujang dina ieu kahirupan dunya adalah ti Gusti Allah. Nyaeta tina kodo-kodarna. Tulus saeusna yakin yen sadaya nu tumiba ka diri ujang ti Gusti Allah, tanamkeun deui dina hate ujang yen sadaya perkara nu didatangkeun ti Gusti Allah ka diri ujang adalah khair. Hartina alus keur diri ujang. Sabab dina satiap perkara nu didatangkeun ti Gusti Allah ka ujang aya hikmah keur diri ujang. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsira. Cekat teranganana dina surat Al-Baqarah, saha jalma nu dibere hikmah mangka saestuna eta jalma teh geus dibere kaalusan anu pohara lobana. Jadi sok sanajan can katingali jeung can karasa hikmahna, tarima we heula ku kayakinan ujang yen eta perkara teh alus keur diri ujang. Sabagian tina hikmahna, sabagian tina kaalusanana, diantarana aya perkara anu meresihkeun kana dosa, aya perkara anu ngadewasakeun, aya perkara anu naikeun darajat, aya perkara anu nyalametkeun. Contoh ujang tinggalin pesawat, tak eta kejadian tinggalin pesawat teh alus atau goreng. Cek ujang teh goreng sabab ujang jadi teu bisa milu pertemuan bisnis. Ku ayana eta katinggalin pesawat mangka hilanglah proyek 2M
di Singapura misalnya, ari pek teh selang 30 menit kemudian pesawatna teragrag, semua penumpangnya tewas. Ari geus nyaho kitu maka kara cek Ujang teh hoir. Hoir ya. Lamun teu tinggalun mah Ujang kaasup kana korban anu ragragna eta pesawat tewas. Tak supaya teu salah sangka mangka naon wae nu tumiba ka diri Ujang sing yakin eta teh hoir keur diri Ujang. Untung hoir, rugi hoir, dibere hoir, dipaling hoir, dipuji hoir, dihujat hoir, jeung saterusna pokona mah hoir we lah. Da lamun geus bisa narima sakabeh perkara yen eta hoir keur diri anjeun, engke oke lila-lila mah bakal ebre hikmahna. Ti permulaanana kene bakal katingali jeung karasa teu kudu nungguan sataun karek kanyahoan hikmahna. Geus sataun kajadianana berlalu kakara kapikiran hikmahna telat atuh eta mah kehen. Ari geus ebreh ti awalna mah mangkana katingali ku Ujang teh kaalusanana. Di mana nu katingali kaalusanana bakal ngeunah karasana, di mana geus ngeunah karasana ti awalna nepi ka akhirna tah eta barangna anu disebut hilim. Tah hayang nepi bisa kitu teh jang teu cukup ku ngawadul, teu cukup ku semet nyaho jeung ngarti, tapi kudu dipraktekeun. Hatena kudu dielingan, dididik jeung dilatih terus menerus. Tina tadina karasa berat, tina tadina karasa ngaganjel dina hate, nepi ka ngahampangan, nepi ka ngemplong, nepi ka lowong. Eueuh ganjelana naon? Ari geus ngemplong mah hatena nu tadina teu karasa ngeunah teh jadi karasa ngeunah, nu tadina teu enjoy teh nu teu bisa dinikmati jadi bisa dinikmati. Bisa menikmati kauntungan mah biasa da kabeh ge kitu jalma mah tapi nalika Ujang bisa menikmati karugian karena Allah ta eta hilim ngaranna. Jadi urutanana lamun tina makrifat heula nyaeta tina makrifat kana hikmah, tina hikmah kana hilim, tina hilim kana ilmu, tina ilmu kana adab jeung kana akhlak atawa kana amal. Mun dina urusan hikmah kudu daek maca ayat-ayat kauniyah. Contohna saperti nu aya di langit jeung langitna jeung kajadian-kajadianana, nu aya di bumi jeung bumina jeung kajadian-kajadianana, kaasup nu aya di diri orang sorangan. Tina membaca, tina memperhatikan, menganalisa, merenungkan ayat-ayat kauniyah, engke bakal mukasapah beh dieuna kana hikmah, beh dituna kana makrifat. Jeung ari mutolaah kana ayat-ayat kauniyah eta teh ibadah keneh sabab kaasup parentah Gusti Allah. Cek kateranganna dina surat Yunus, kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka jama-jama anu ariman, unduru mada fi samawati wal ardi, pandanglah naon nu aya di balik langit jeung bumi. Perhatikeun kalimatna dina eta katerangan lain unduru samawati wal ardi tapi unduru madapi samawati wal ardi. Jadi lain pandanglah langit jeung bumi tapi pandanglah naon nu aya di balik langit jeung bumi.
artina nalika anjeun mandang langit jeung bumi tong eureun ngan sabatas kana warnana, kana rupana, kana bentukna, kana kaendahanana jeung paedahna wungkul, tapi tuluykeun kana hikmahna jeung kana makripatna. Sababun ngan sabatas kitu wungkul mah kana gambaranana wungkul mah atuh naon bedana anjeun jeung nu kafir. Aringan semet kadinya wungkul majang nu kafir ge bisaeun nu kafir ge narepi kadinya mah heueuh. Farkum kabir baina nador ilal alam wa nador ila ma fi alam. Kacida gedena perbedaanana antara mandang ka alam jeung mandang kana naon anu aya di balik alam. An-nador ilal alam yajubuka wa yansika anil halik. Ari mandang kana alam wungkul mah eta teh matakna hijab jeung ngajauhkeun kasadaran anjeun kadat nu ngajadikeunana. Wa nadaru ila ma fi alam yunsiluka ila ma'rifatullah. Sedengkeun ari mandang kana naon aya di balik alam eta teh matak nganterkeun atawa matak nepikeun anjeun kana ma'rifatullah. Jadi supaya nepi kana makrifat, tina makrifat turun kana hikmah, tina hikmah turun kana hilim, mangka naon wae anu dipandang ku anjeun dina ieu kahirupan dunya, boh nu berupa alam, boh nu berupa kaayaan, boh nu berupa kajadian, khususna nu aya jeung nu terjadi di ruang lingkup kahirupan urang masing-masing, mangka pandangan anjeun tong eureun ngan semot kana perkara na wungkul, tapi tuluykeun tapi tembuskeun pandangan anjeun kana naon nu aya di balik eta perkara.